Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang dihina surat Ibrahim ayat ke-20 hiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waraju jeung bakal ngaharadep engke di padang masyhar di yaumil kiamah lillahi ka Gusti Allah jami'an sakabehna ti mimiti Kangjeng Nabi Adam duwi ka Kangjeng Nabi Muhammad umatna sadayana dikumpulkeun di padang masyhar bade dihisab. Faqala mangka nyarios du'afa'u jalma-jalma anu keur di dunyana lemah ditindas ku jalma-jalma gede jeung sombong lilladina stakbaru ka jalma-jalma anu sombong keur di dunyana rumasa boga kekawasaan nindas kan lemah. Inna sanyana kunna bukti kami lakum ka anjeun kabeh tabaan nuturkeun baheula sanajan anjeun nindas ku kuring teh dituturkeun da anjeun boga kekuasaan. Tah ceuk jalma anu sombong teh pahal antum mugununa naha anjeun make berlepas diri pan bari manuturkeun cilih tuturkeun ke di dunya. Berlepas diri tina naon? Anak tentang kami min azabillah tina azab Allah. Min sayin sanajan saeutik engke mah teu aya urusan sareng kolot, aya urusan sareng anak. Waktu satu yauma yafiru kasadana jelema teh berlari dengan memperdulikan masing-masing, tanggung jawabkan tina amal perbuatan masing-masing. Qalu ngajarawab itu jalma-jalma law hadana lamun teh mah baheula dibere hidayah ka kami Allahu ka Gusti Allah la hadanakum tangtuna dibere hidayah na teh ka kami jeung ka anjeun. Ngajarawab deui jalma-jalma anu mustadafin anu lemah sawaun sarua bae alaina ka urang sadayana ajazina arek curhat atawa arek ngeluh am sabarna atawa arek sabar cicing malana teu aya pikeun urang sadayana jalma-jalma anu sombong anu kafir di dunyana mimmahisin tina tempat berlari atina azab Allah di padang masyhar. Waqala jeung tuluy nyarita asyaitonu eta bangsa setan lamma samangsa-mangsa kudia geus diputuskeun amru urusan jeung Allah. Innallaha sanyana ari Allah ya bangsa manusia cenah kitu. Wa'adakum pernah janji Allah teh ka anjeun. Wa'dal haqqo kalayan janji anu bener. Yaumil kiamah teh bener, padang masyhar teh bener, timbangan teh bener sadaya tah ayeuna kanyataanna. Wa wa'adtukum padahal baheula kungsi kuring oge ngajanjikeun ka anjeun ku janji palsu. Talaftukum ku anjeun diingkari janji Allah malah kalakah ngikut ka kami cek setan. Wa makana jeung teu aya bukti li pikeun kami alaikum ka anjeun min sultan tina kakuasaan. Waktu di dunya ge kuring teh da lemah ngan anjeun naha maka tuturkeun saur setan. Illa anda autukum kajaba ari kami mah cenah cek setan ngan kuring ngajak kungko ka anjeun da teu maksa. Pastajabtum nah tuku anjeun maka dituturkeun diijabah li ka kami cek setan. Fala talumuni jeung ulah minta tulung ka kami anjeun cek setan teh kitu ka bangsa manusia teh di yaumi padang masyhar. Walumu anfusakum minta tulung makana diri sorangan we. Ma'ana jeung teu aya pikeun kami sadayana bimusrihikum kana bisa nulungan ka anjeun masing-masing. Wa ma antum jeung anjeun oge bimusrihi teu bisa nulungan ka kami. Ini sanyana ari kami kafartu geus kafir cenah baheula cek setan teh bima asyraktumuni tina naon anu disekutukeun ku kami min qablu ti baheula di dunya. Inna dolimina sanyana ari jalma-jalma dolim lahum eta tetep pikeun anjeunna pikeun jalma-jalma nu dolim adzabun alimun eta aya siksaan anu kacida peurihna. Jadi engke mah di padang masyhar masing-masing yauma yafiru min akhi min abi dina poe eta mah lalumpatan jelema teh
ku tanggung jawabna masing-masing. Teu wawuh ka indung, teu wawuh ka bapa, teu wawuh ka pamajikan, teu wawuh ka anak, teu wawuh ka pangikut sokomo pengikut nu dolim. Neangan urang minta tulung teu bisa nulungan. Sebab anu didolimi mah harit engke teh baka minta pertanggungjawaban tina kadolimanana hukukul adami. Nah gitu insyaallah patepang di enjing dina dinten enjing dina ayat anu salajengna. Mugi aya manfaatna. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.